karena nguatkeun mokuhkeun karena nguatkeun li sururi kana bunga wa tahlijan jeung ngobahkeun lauk kana surur awal kima fi awqati surur mubahun tadi menangkeun yen kana lamun pamuktian naon dali kasururu itu bunga mubahan tadi menangkeun Al-Ghana'i seperti laguan di ayyamil idi dina pirang-pirang poean lebaran wafil arusi dina pangantenan wafi waktu kudumi ghaibi jeung dina waktu datangna jamu gaib nyaba wafi waktu walimati dina waktu walimahan wal aqiqati dina waktu akikah wa inda wiladatil mauludi jeung dina nalika ngalahirkeun budak nu dilahirkeun najurukeun ulah kajurukeun wa inda khitani nalika nyunatanana ieu maulud wa inda hifzihi nalika hafadna apana ieu maulud al-Qur'ana kana Qur'an al-aziza anu mulia wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu gona di ayamnya id mun diperinci mah gona ieu arus mubahun eta dimenangkeun li ajli ilhari sururi karena arah-arah martelakeun bunga bihi wa ieu kullu dzalik wa wajhu jawazi jeung ari jalan menangna ieu kullu dzalik anna minal alhani eta saestuna eta tina sapalina pirang-pirang lagu ma aya perkara ieu tiru anu ngahudangkeun ieu ma al-farwa kana bunga wa sururo jeung tegasna bunga wa torba jeung tegasna bunga pakulu ma tersapur-sapur perkara jajar menang naon asuru bunga di ku ieu ma jaza eta menang naon istaratu sururi ngahudangkeun bunga tina ieu emas wa yadullu jeung nuduhkeun ala zalika wa yadullu jeung nuduhkeun ala hazanya minan nafli insyadun nisa ala haza kana ieu kullu majaza asururu bi jaza istaratu surur minan nafli tina tukilan naon insyadun nisa'i ngalaguna pirang-pirang alwe alat sutuhi dina luhureun pirang-pirang loteng dindupi kalawan nabeuh terbang wal alhani jeung pirang-pirang lagu indah kudu mirla salam nalika datang nu salam ngalagu na awewe luhureun loteng kalawan nabeuh terbang wal alhani jeung pirang-pirang lagu indah kudu tolahan badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i tola'a pertela naon albadu nabi anu saperti bulan purnama alaina ka urang Korea pertelana min taniyatil wada'i dina pirang-pirang jalan gupitan gunung wadah teh nami gunung mintaninya si wadahi dina pirang-pirang jalan gupitan gunung wadah wajaba wajib naon asyukru syukuran alaina ka urang Korea mada salagi ngadua lillahi ka Gusti Allah sada injam ngadua pada tahari insyadun nisa izharu sururi eta mertelakeun bunga likudumi karena datangna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa surur
surur likudumihi sururun eta bunga mahmudun puji pailaru atu ari mertelakeun surur bisi rikus nyiran warna gomati jeung pirang-pirang lagu warofi jeung joget wal harokati jeung pirang-pirang usik dan deui mahmudun eta dipuji mun sabisa mah nyambut panganten teh ulah ku salah abadu sama ku salawat biasa we dalam mun pangantena kasep palah pangantena rumek wes Pakod nukila daya suri tukil an jamaatin tiga maloba minas sahabat titik sahabat radhiyallahu anhum naon annahum saytuna jamaah kabeh hajalu eta joget ieu jamaah kabeh disururin kusabab bunga asobahum anu kena ye sururuhum kan jamaah kabeh kama seperti perkara saya si anu bakal datang ye emak si kami roksi dina dalam hukuman joget wahwa jeung ari ieu roksi jaizun eta meunang di kudumi kulli qadimin dina datangna sakur-sakur jam datang ya juzu anu menang naon alfarohu bunga bihi kuye kudumi kulli qadim wapi kulli sababin dina sakur-sakur sabab mubayung dimenangkeun min asbabi suri dina sapana pirang-pirang sababna bunga waya dulu jeung nuduhkeun ala haza kana ieu jaizun naon mak perkara hadis ruwiya riwayatkeun ieu emak fi sahihna kitab sahihain riwayatkeun an Aisyah katam teu kita Aisyah sana anna Aisyah qolat eta ngadaung Aisyah laqad ra'aytu yakin estunina likurin an-nabiyya kakaya salam ya turuni bari nutupan kanjeng Nabi ni kakuring diri dari ku salena kena kanjeng Nabi wana jadi kuring anduru eta ningali kuring ilal habasyati ka pirang-pirang urang habsi yal amuna anu ulin ieu habasa kabeh tieu di masjid hatta akuna dengan bukti kuring al anak tegesna kuring allazi eta jama asamahu anu ngabohsankeun ieu lazi ka kanjeng Nabi Pak biru tah kudu ngira-ngirakeun aranjeun kabeh kodro jariyati kana ukuran awewe ngora nyata Siti Aisyah teh kodro jariyati kana ukuran anak awewe al hadisati sinni anu anyar umurna awena kana anyar umurna al harisati al qadamas alallahi kana ulin isaratan karena isarah ila tuli muddati wukufiha kana lila mangsa terpi waktu titingna Aisyah Warwan jeung ngariwayatkeun sah Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim jeung Muslim aidon deui fi sahihaihima dina kitab sahih duana ieu Bukhari jeung Muslim hadisa riwayatkeun hadisa uqailin kan hadis Uqail an Zuhri katam bi Zuhri an Urwah katam bi Urwah an Aisyah katam bi Aisyah anna Abu Bakar setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dakola eta asup ya Abu Bakar alaya ka Aisyah wa inda jeung eta tekeun Aisyah dari atani hari dua amat jadi di ayyami minan dina pirang-pirang poean mabit di Mina
ari dua amat si anana tuzab tipani anak nabuh terbang ieu jariatani wa tabribani jeung nabuhan ieu jariatani saingan Abu Bakar asup ka asah wa indah jariatani wa nabiyu jari kanjeng Nabi sallam mutanggosin eta nu nganggo simbut bisaubi ku pakaian kanjeng Nabi pantaharohuma tulingan takaya jariatani saha Abu Bakrin ranu papa siapa tulimukakeun saha Nabi sallam an wajib tinararaina kanjeng Nabi wa qala jeung ada kanjeng Nabi da huma da kulingakeun anjeun huma kaya jariatani ya Aba Bakrin hai Abu Bakar fa inna ayam idin ayat pirang-pirang poe lebaran wa qala jeung dawu saing satuna o ayat tu ningali kuring annabiya sallallahu salam ya turuni bari nutupan kanjeng Nabi nikah kuring berdaya posoranan kanjeng Nabi wana dari kuring anduru eta ningali kuring ilal habasati ka pirang-pirang hansi waum bari ari habasah kabeh yal ambuna eta ulin ieu habasah kabeh teu masing-masing fazajarahum suling nyegah ka habasah kabeh sa Umaru sina Umar anu faqala tu ngada usah an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu amnan ya bani arfadata jadi amanan teh kudu ngarasa aman ulah sieun aman kudu ngarasa aman anjeun amnan kalawan ngarasa aman usahana nek mah aminu amnan amnan kudu ngarasa aman aranjeun kabeh kalawan ngarasa aman ya bani arfadata bani arfadah yakni yang maksud kanjeng Nabi minal amni tina amni ngarasa aman wa min hadisi Amr bin Harthi wa min hadisi Amr bin Harthi jeung tetep tina hadis Amr bin Harthi kana misalnya tampil misal nahwuhu arif pantarna itu hadis hadis ro ayat tu ayat wafi tuguaniani watan ibani nahwuhu arif pantarna itu hadis itu tuh anna Abu Bakrin eta nahwu arifan karena ieu hadis anna Abu Bakrin wapi jeung eta tetep dina ieu hadis si Amri tuguaniani wa tadribani ari lapan tuguaniani wa tadribani tuguaniani ngalagu ieu jariatani wa tadribani jeung nabes terbang ieu jariatan ari kalima kumaha tudak tipani watan ibani wa fi hadisi Abi Thahirin jeung era tetep dina hadis Abi Thahir an Ibnu Wahbin katampi Ibnu Wahbin wallahi ari lapan wallahi demi Allah laqad ra'aitu yakin estu ningali kuring Rasulullah sallallahu salam yakumu bari nangtung bari ngadeg Rasulullah ala babi hujrati dina saseureuh dina pintu kamar kuring walhabasatu jari pirang-pirang urang hansi yal ambuna eta ulin ieu habasah kabeh bihirobihim ku tumbakna ieu habasah kabeh di Masjid Rasulullah urang hamsi arulin make tumbak di Masjid Rasul wa wajah Rasulullah yasturuni eta nutupan Rasulullah ni kakuring di taubi ku Rasulullah au biridahi
atau kuasanan Rasulullah likae anduro supaya ningali kuring ila la bihim kana ulina itu habasah kabeh summa yakum tulinang tung Rasulullah min ajli tina ararah kuring hatta akuna sehingga yang bukti kuring anak tegasna kuring alladzi eta jama anu sarifu itu insarofa anu sarifu balik kuring waruya jeung diriwayatkeun naon an Aisyah kasampi titik tanya terus ya qolat kanu Aisyah kuntu bukti kuring al abu eta ulin kuring main kuring dilbanati ku pirang-pirang boneka sanes anak aweh pirang-pirang boneka inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolat ngadawu Aisyah wakana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah yakti eta datang ka kuring sahibun pirang-pirang babaturan li boga kuring pakunna tuluy kabuktian ieu sawahib kabeh ya takonna eta nganggo kukudung ieu sawahib kabeh min Rasulullah sallam tina ararah Rasulullah sallam wakanan jeung kabuktian Rasulullah sallam ya suru eta bunga Rasulullah lima jihinna karana datangna ieu sawahib kami ilayya kakuring payal abana tuluy ulin ieu sahih kami maisar sakuring. Wa fi riwayatin jeung ada riwayat anna nabiyya ari saestuna kanjeng Nabi sallallahu qala eta ngadau kanjeng Nabi la Aisyah yaum maniji poe. Ma haza ma eta naon haza ariela bu teka ulinan bu qolat ngadau Aisyah banati pirang-pirang boneka kuring qala ngadau kanjeng Nabi pamatari naon azal lazi eta ieu perkara aro anu ningali kami ieu wasatina na tengah-tengahna ieu banat kabeh qala ngadau Aisyah parosun eta kuda qala ngadau kanjeng Nabi mari naon hadzal ladzi eta ieu perkara Allah yang tepureun paros qolat ngadau Aisyah janahani nya jangjang dua qala ngadau kanjeng Nabi parosun menekan mah aparosun lahu janahani aparosun mun diayatkeun ngan teu aya parosun naha aya kuda lau anu eta pikeun paros janahani ari jangjang dua aya kitu kuda nu jangjangan dua qolat ngadauh Aisyah awama samita nah jeung teu nguping tuan anu kana satuna kalakuan jeung tingkah kana eta kabuktian li Sulaiman bin Daud eta pikeun Sulaiman bin Daud alaihi salam naon khoyalun kuda lah anu eta pikeun khoyal ajnyatun ari pirang-pirang jangjang qolat ngadauh Aisyah fadhika tuluy seuri gumejeng sallallahu alaihi wasallam hatta badat teu persela naon nawajiduhu pirang-pirang waos tarehamna tareham teh busit ya pirang-pirang waos tarehamna Rasulullah wal hadis yang hadis mahmulun eta dipantoskeun indana mengurang ala adat tidiani kana adatna kebiasaan kana adatna pirang-pirang budak fiti khodi surati dina nyieun ngajadikeun nya dina nyieun gambar mina khozfi tina salawengkar teh kana meunang meuleud wariko jeung pirang-pirang daluang min gueri takmil surati di henteu surati ha dina tegalawan nyampurnakeun rupana ieu surah kadinya bidalil mah kalawan dalina perkara riwayat ieu mah tiba riwayat sebenarnya pirang-pirang riwayat marwiana anna parosa saetuna kuda kana eta kabuktian lau eta pikeun paros naon janahani jangjang dua min riko tina daluang teh kertas kana
Wakolat jeung ada usah satunana da kolat asup alaya ka kuring saha Rasulullah sallallahu alaihi jeung eta dekeutkeun kuring jariatani adu amat tuguan niani anu ngalagu ya jariatani diguana ibu asin ku lagu perang Buas. Padajaa tuluy ebognya gigi Rasulullah ala firasilurin amparan wahwala jemindah ke Rasulullah wajau karararaina Rasulullah. Pada kolak tuli asub Abu Bakar pantaroni tuli nyentak anu pantaroni tuli nyentak Abu Bakar nika kuring. Wa qala jeung daung Abu Bakar mizmarus syaitani inna salam mizmarus syaitani naha ari tarompet setan mizmarus syaitan nari tarompet setan inda Rasulullah sallam eta tegasna salam Pak bala tuli madep alaihi ka Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah dak huma kudu ningakeun anjeun huma kaya jariatan falam magopala tah samangsa hilaf atau poho Rasulullah gomaz huma tah ngiteupan kuring maksudna ngiteupan pengisarhan ngiteupan kuring huma ka jariatani pakorojata tuluy kaluar jariatani Wakana jeung kabuktian ieu yaum adalah yauma idin eta poe lebaran. Yal abu ulin tina yaum ir ta asudanu urang Sudan. Bidarti ku tameng wal hirobi jeung tumbak. Pa imma satu tahbohna rasul Rasulullah sallam wa imma qala jeung boh ngadawuh Rasulullah tastahina tandurina misen hamzah istifham tastahina nahami kahayang anjeun tandurina ningali anjeun pakuatu tuluy ngucap kuringna bener fa aqomani tuluy nangtungkeun Rasulullah ni ka kuring Waro'ahuna satuan Rasulullah wa khondi jari titik kuring ala khondi eta turun tipina Rasulullah. Wa yaqulu jeung ngadawuh Rasulullah dunakum ya bani arpadata. Isimnya amaran. Dunakum kudu naruskeun aranjeun kami ya bani arpadata bani arpadah. Hatta idza malatu sehingga di mana-mana bosan kuring qala tangadaung Rasulullah hasbuki nah nyukupkeun ka anjeun kudu ngucap kuringna bener qala ngadaung Rasulullah fadhabi tah kudu indit anjeun wa fi ini muslimin jangan kita saya muslim pawadatu arapan pawadatu tulinan dan kuring roksi kana sirah kuring ala keman kabi nureun tak-takna Rasulullah alaman kabi nureun tak Rasulullah pajatu tuli tumandang kuring anduru eta ningali kuring ilala bihim kana ulina itu ilala bihim kana ulina itu Bani Arpadah kabeh Bani Arpadah teh mun tadi mah habasah teh ya Bani Arpadah tadi teh amnan ya Bani Arpadah tak ilala bihim kana itu Bani Arpadah kabeh hatta kuntu sehingga bukti kuring al ana tegasna kuring alladzi atanu in sorok tu balik kuring Padi hadis utari pirang-pirang hadis kulwa tegasana sareng hadis fi sahihayni tetap dina kitab sahihayan wa huwa jadi hadis nasun etakna sorihun anu pertela ti anna wana dina saeutna laguan wala ba'du ulinan laisa etan teu gona diharomin etaram wa fiha jeung eta fiha di hadis wa fiha jeung eta fiha di hadis dilalatun ari dilalatun ari angduhkeun tadi teh angduhkeun ala anwa'ir rukhasi kana pirang-pirang warna pirang-pirang kamurahan al wajina ala bu eta ulin walayah panjang teu samar
naon adat wa habasati adatna pirang-pirang urang hamsi mirok tina joget wala dijengolin wasani jeung anu kaduana fi'lu zalika eta migawe itu roksi fil masjid di masjid. Pasal itu jeung anu katiluna qaulu eta dawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dunakum ya bani Arafagata. Wa ada dari qaul sallallahu alaihi wasallam amrun eta marentah bila di kana ulin wa timasun jeung nyupri marentah teh lau kana ieu lahdi pakai patah kumaha yuqaddaru dipas pakai mata kumaha yuqaddaru odi kira-kira kenaon kaonu kabuktian ieu lahdi haroman eta haram. Warawi kopatna man'u eta nyegahna kanjeng Nabi li Abi Bakrin ka Abu Bakar wa Umar jeung Umar radhiyallahu anhu Allah anu mati Abu Bakar jeung Umar nyegah anu inkar tina inkar wa tanggiri jeung ngarobah wa ta'liluhu jeung ngelatana kanjeng Nabi di anu kusaytuna yaum idin eta poe lebaran aya huwa tegas dari yaum waktu sururin eta waktu nabungan wa zajrilah bi min asbab sururi eta tina sapalina pirang-pirang sabab nabungan wal khamisu yang kalimana wukupuhu eta nangtungna atana pingadagna wukupu eta ngadagna kanjeng Nabi awilan baruhila fi musyahadati dalika dina ningali kana itu lahdi wa sima'uhu jeung ngupingna kanjeng Nabi li muwafaqati Aisyah karena matukan ka Siti Aisyah lanha wa fi eta hadis dalilun ari nulukkeun ala anna husna uluki kana saeutna alus beuti pakarti kitab ibi qulubin nisa'i dina ngaluskeun pirang-pirang hatana pirang-pirang awe wasidianik jeung pirang-pirang budak di musyahadatil lahdi kuningali kana ulinan ahsanu eta leuwih alus min khusunati zuhdi tibatan kasarna zuhud wa taqassufu jeung keras fil imtina narima kategah wal manhi jeung nyegah min hutina lahdi wasarisu jeung bagenepna qaulu eta dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ana kawitanana di Aisyah takal Siti Aisyah atasna apa atas saina kalimat aya hamdahan atas saina hami kahayang anjeun antan duri kana yen ningali anjeun walam yakun jeung teu kabuktian naon dalika itu qaulu sallallahu atas kainat anid tirorin eta tina kapaksa ila musta'adati ahli kana nulungan ka bojo haufan karena sieun min godogin tina bendu awah satin atawa resah hati fa inna yatimata anyuprih marentah tidak sama ko eta di mana menghelaan yatimas rubama kana tah terkadang kabuktian naon harodu nolak sabab wahsyatin eta sabab naresah wa wajai roddu mahdurun eta dipikarempan payuqaddamu atu dilakeun naon mahdurun perkon dipikarempan ala mahdurin kana perkarempan Pamam tidak uswali tanapun ari ngamimitiananya atas kainanya. Pala hajata tah eta teh butuh eta teh tidak uswal. Wasan katujuna harus satu eta kamurahan tiagona dina ngalagu wadorbi jeung nabeuh didupi kana terbang. Kamurahan dina ngalagu jeung nabeuh kana terbang.
Minajariyata ini di dua amat. Ma'ana usarta saituna Abu Bakar. Sabah eta nyarwakeun Abu Bakar. Dalika kana itu gona. Dimizmari syaitani kana tarompet setan. Wapi jeung eta tetep ni hadis. Bayanu anna mizmaro ari mertelakeun saestuna tarompet. Al-muharram diharamkeun goeru zalika eta saere dugona. Wasa minu di kadapana anna Rasulullah sallam Rasulullah sallam kana eta kabuktian Rasulullah ya krong eta ngetrok sama kana panguping Rasulullah naon sautu jariyatain sora dua amat wa huwa muntajiun bahwa Rasulullah muntaniyun eta ebog yang iya. Walau kana jeung lamun kabuktian kalakuan jeung tingkah yundrobu eta ditabeh naon dia awatari terang-terang ditarti mau di tempat lama juwiza tayakin teu dimenangkeun naon ajrul sudi sama jadi tuna maudi. Likor iksawatil awtari karena ngetrok-ngetrokna sora pirang-pirang gitar sam'ah kana panguping Kanjeng Nabi paya dulu atuh nuduhkeun naon hadza yak to sam'a sautu jariyatain ala anna sautan nisai kana saituna sora pirang-pirang awe goeru muarromin eta arianti teh gue rumah romin eta sadar ngaramkeun sarima sauti mazamiri seperti ngaramkeun sorak pirang-pirang tarompet. Bal in nama ya rumu balik kapastina haram ieu sautun nisa inda haufil fitnah tina kami kasieun fitnah kasieun kana fitnah. Pahadil makoyisu tah ari ieu pirang-pirang kias wan nususu jeung pirang-pirang emas kadulu eta dukeun ya di makoyis ala ibahatil gonai kana ngameunangkeun laguan waroksi jeung joget wan dorwi jeung nabeuh bidukti kana terbang wala jeung ulin bidarti ku tameng wal hirodi jeung tumbak wan nadri jeung ningali ila roksi habasati kana jogetna pirang-pirang urang habsi wal zunuji jeung urang zunuji si awqati surui dina pirang-pirang waktu nabunga kuliah dengan sali awqati surur kiasan karena nyakeun ala yaumil id kana poean lebaran painau kana yaumil id waktu sururin eta waktu nabunga wapi makna jeung ada tetep dina mana yaumul id yaumul arusi ari poean pangantenan wal walimati jeung poean walimahan wal aqiqati jeung poean akikah wal hitani jeung poean hitanan wa yaumul qudumi jeung poean datang minas safari tina lumaku wasa iru asbabil farohi jeung sasesana pirang-pirang sabab nabunga wa huwa jadi sakiru asbabil faroh kuluma eta sakur-sakur perkara ya juzu anu meunang di kuieu eme naon al-farahu bunga takdir naira make ya kuluma ya juzu al-farahu bunga al-farahu kuluma ya juzu al-farahu bihi kana make kuluma ya perkara yang menang di kuieu mana al-farahu bunga saran secara wa ya juzu jeung menang naon al-farahu bunga bi ziarati hewani ku ziarahna pirang-pirang dulur wali qaim jeung patepung ka iwan kami wajimain jeung narima kumpul iwan kami fi maudhi'in wahdin kumpul narima kumpul iwan kami fi maudhi'in wa tempat anu saiji kumpul ala ta'amin karana kadaharan au kalamin atau omongan pawatariye bahwa aidon madinatus simai bahwa tarik ijtimaihim aidon dai madinatus simai era tempat sangat nguping
Asadisu ari anu kagenepna sima'ul musyaki. Eta ngupingna pirang-pirang jalma anu nyongsrong. Tarikan karena musikeun li syauki kana nyongsrong wa tahidan jeung ngobahkeun li ngisi kana nyongsrong wa tasliyatan jeung ngarereme li nafsi kana hate ngarereme atau nya sabar li nafsi kana hate pain kana talamun kabuktian ieu sima'ul usyak di musyahadati maksuki eta tetep jadi nyali ka jalma dipika songkrong pal gordu tah ari ali maksud takidul ladati eta nguatkeun enak poin kana jelamun kabukti simakul usyak mahal mufaraqati eta sarta papisah pal gordu tah ari maksud tahyi soki eta ngobahkeun nyongkrong wa sauku jadi nyongkrong wain kana jeung sanajan kabuktian isauk alaman eta nyeri tapi eta teh isauk na uladatin ari sawarna enak dan dopa di mana kumpul ilai kana sauk naon roja ul wisoli ngarep-ngarep patepung painna roja karena roja ngarep-ngarep lagi dun eta enak painna roja ngarep-ngarep lagi enak wal yaksa jeung saestuna pegat sebaliknya raja mu'limun itu ngajarikan wa kuwatu ladati rojai jari kuatna enakna wa kuwatu ladati rojai jari kekuatan enakna ngarep-ngarep biasa dikuati syauki eta ku ngitung-ngitung kuatna nyongsrong wal hubbi jeung mikaresep lisai kana di perkara almarji di arep-arep. Tapi ada simai, taya kebayang nguping, tahi jua isi, ari ngobah kenyongkrong, watahriku syauki jeung musik kenyongkrong, watahsiru ladat ya reojai, jeung ngahasilkeun enak ngarep-ngarep. Al-muqaddari anu dikira-kirakeun, dia wisoli ina patepung, ma'al isnadi, sarta manjangkeun omongan. Biwasfi husnya mahbubi dina nyipatan alusna jamaah ditika cinta dikaresep wahada dari hada simah halalun eta halal in kana lamun kabuktian sa al mustaku jamaah anu ditika songkrong saha ilaihi ieu al niman eta tina sanjama jubong dibenangkeun naon wisalu nepungan kamen kaman seperti jama ya siku anu nyongsong kana urang banget dintarin rindu kaman seperti jama ya siku nyongsong iman zawaja tau kapamaji kana man awasariya tahu atawa ka amat ala sukalan tegondes ya awasaria tau atau ka amat ala sukalan payus di tuluy ngargepkeun ieu iman ilagona ya kana laguan ieu jaudah payus di tuluy ngargepkeun ieu iman ilagona ya kana laguan ieu jaudah litado ufi lazatihi gitu karena tika enakna ieu men pilih koya dina patepung ka jauda payuh do tuluy di bagian ke dibere bagian payuh do tuluy di bagianan atau di dibere bagian dia musyarat kuningali diberi bagian naon al-basaru palinga panon payudo tuluy diberi bagian dia musyarat kuningali naon al-basaru palinga panon wa bisimai jeung kumuping
naon al udunu tepil kali wayak anu jemahan ngarti lapo ipak ma'ani wisoli kana pirang-pirang anu lembut pirang-pirang makna tepung jadi mana tepung lembut karena pirang-pirang lembut pirang-pirang mana tepung wa pirang jabat bisa naon al qalbu hate patasarodaku asbab patasarodaku tuluy naon asbabul ladati pirang-pirang sababna enak fahadihi anwa'u tamattu'in min jumlati mubahati dunya wa mata'iha tadi asbabul laddah anwa'u tamattu'in eta pirang-pirang warnana enak-enakan min jumlati mubahati dunya tina sapan jumlahan pirang-pirang menangkeun dunya wa mata'iha timbana di dunya wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa ma jeung al hayatu ari wa ma jeung al hayatu ari kairupan illa lahun ang eta kaulinan wala mun jeung kaulinan wa hadza minhu wa hadza jeung ari ieu simak ada simak wali hada sima minhu etnalah wun wa kadzalika in wadibat minhu jariyatun aw khila bainahu wa baina bismi rawu ayi harikat bismi syautan wa kadzalika jeung kitu saperti halalun wa hadza halalun in wadibat tamun benu minuti si jama sajariyatun au amat au hila atau dihalangan naon bae ana si jama wa ban jariyah bisa babin sababina asbabi tina pirang-pirang sabab kalau utaya kamu nanti ke hijama ay hari ke ayam musik ke hijama di mai kungupi musik ke sawo kau kana nyong kana hijama wa ayyas tasiro jeung yang ngahudang ke hijama dihi ku yajima lazata rojja li solid kana enakna marap-marap tepung pain bahas kalau mengajua hijama kajariyah Autolaku atau nolak ijama kajariyah harumat haram alika ijama naun dalika dusiman ba'da itu ba'aha illa ya itu karena temenan naun tahi tahrik syauqi mesti kenyongkrong ayatu la ya itu sekira temenan naun tahriku nganyatakan syauq dia wisoli kunepungan walikoi dia wisoli kupatepung walikoi dengan tegesa patepung wa amaman jeung anapun ari jama ya amasalu anu mirupa tina sidah hati anak men yang berupa teh kabayang nah kana men naon suratus sobiyin rupa budak awim roatin atawa rupa awere la yahilu anu ta'ala lahu pikeun men naon annadud ningali elaya kana suratus sobi anu surat imran wakana jeung kabuktian ieu men yunazilu eta nempatkeun ieu men makana perkara ya sumupi ieu men ditempatkeun alama kana perkara kamasalah anu mirupa ieu ma ieu nasihatna men pada saar yunazilu romun etara sajama nu kabayang dina hatena rupa budak rupa awe nutahalan ningali tadinya mante nempatkeun kana perkara kuping kana perkara nu mirupakeun hatena kaben hatena ada tari yunazilu arang sarang dia anu yunazilu muharrikun eta musikeun lieu pikri kana mikir
Muarikun dan musikun li pikir kana mikir-mikir ke apanya pirang-pirang pagawean al-mahduratun dicegah. Wa muhayyidun jeung ngobahkeun lidahnya tikan anu ngajak ilama kana perkara layu bangun dari menangkeun naon awusul tepilai kana mah. Wa aktaru usaki jeung tarik kalobana pirang-pirang jamu nyungsrong wasupai jeung pirang-pirang jeung bodoh minas sababi ti pirang-pirang pemuda ya masaroh sabab ti pirang-pirang pemuda fi waqti haidani syahwati dina waktu obahna syahwat gerakna syahwat layan pakuna eta teu narima pisah ieu aktaru usyakabe an idmari sayin tina nyimpen hiji perkara min dalika tina itu ya muharrikun an idmari sayin tina nyimpen hiji perkara min dalika tina itu muharrikun li fikri wa zalika tu muharrikun li fikri mamnuun dari tegasi hati napa itu aksaru usyakab lima karena perkara tidak dalik yang ada ibu kina penyakit hadat dengan muka kubur la li amrin lain karena perkara yarji'u anu bali i amrin ila nafsi kimai kana zati anu muping walidalika su'ila al-hakimun ania isti walidalika jeung karena itu lali amrin yarju ila nafsisima suila ditaro hakimun alikman mi ani isi kena nyemprong tong hakim hari isku dukhonun eta hasik yas adu anu naik dukhon ila dimawil insani kana otakna manusia yuzilu ngalenyetkeun kana ieu dukhon naon ajima ujima wa yuhayyiju jeung ngobahkeun kana ieu dukhon naon asima umuti asari patujuna si ma'uman eta nguping najama nguping laguan eta nguping najama ahabba anu nikah cinta iman Allah Gusti Allah wa asyiqahu jeung nyongsrong rindu iman huka Allah wa saqo jeung nyongsrong iman ila liqoi kana patepung ka Allah pala yanduru tuluy ningali iman ila syai'in kana hiji perkara illa ro'ah angin ningali iman huka Allah ini syai' tapi kana ningali ku panon maksudna ingat ka Allah subhanahu wa Allah walaya prong jeung nasrok samau kana pangupingna men naon qoriun anu ngetrok-trok illa sami'ahu anguping iman huka qori minhu ti Allah au fihi atau na agama Allah pasti mau taringeting pihak hinakna ieu men muhayyidun eta ngobahkeun ni syauqi kana nyongsrongna men wa muakkidun jeung nguatan li isi kana nyongsrongna man wa ubi jeung kacinda man wa murid ana murid wa murid jeung anu ngahurungkeun zanada qabihi kana sama ruhak katanya ruhak dan tapi dan cinta ini wa murid jeung ngahurungkeun zanada qabi kana ruhak atana iman. Nah, mereka ngagedur tuluy kadina pareum aya ruhaka. Wa mustahridun jeung ngaluarkeun minut iman awalan kana pirang-pirang tingkah
mina mukasapati dina pirang-pirang mukasapa terbuka hati wal mulatopati jeung pirang-pirang kawelasan lain itu anu teu ngaliputan naon awas penyipatan dia ka mukasapa ya ripuhanya ho kana ieu mukasapa samanda madza qoha anu ngasaan ieu mana kana mukasapa wayun kiruha jeung inkar kana ieu mukasapa samanda kalah anu apes atau napi lemah anu apes naon hisu pangrasa na ieu men anu zauqiha yen karatana mukasapa saman jama kala anu apes atau napi lemah naon hisu pangrasa na men anu zauqiha tina rasa na itu mukasapa waktu sama jeung dingaranan naon tilkal ahwal itu pirang-pirang tingkah bilisani supiati kulisan teku bahasan bilisani supiati kulisan ahli tasawuf wujudan kana wujudan totogati ari wujudan makhuzun eta dicopot mina wujudi tina lapad wujud wal musodapati jeung musodapah aesodapah tegesna ieu mah nafsiran tina eta aya sodapa tegesna mangyan isi jamat nafsi tina hatena si jamat awalan kana pirang-pirang tingkah lam yakun anu teu kabuktian isi jamat yusadik wa eta mangnya isi jamat kana ahwa qobla simai samemeh ngupi tumat takunu tuluy kabuktian naon tilkal awalu itu pirang-pirang tingkah asbaban eta pirang-pirang sabab li rawadipa watawabiha laha eta pirang-pirang sabab li rawadipa pikeun pirang-pirang perkara nu turut watawabiha jeung tegasna perkara turut nah kana ieu ahwa rokok yuhriku tuhriku ngaduruk ieu ahwal alqaba kana hate binironiha naruniron ku pirang-pirang seuneuhna ieu ahwal anu koyun kiin watun ki jeung ngabersihan ieu ahwal kana ieu qalba minal kaduroti tina pirang-pirang kakiruhan teh jadi rumah minal kaduroti tina pirang-pirang kakiruhan kamatun ki anu koyun ki kamatun ki seperti ngabersihkeun naon hanaru seuneu al-jawahiro kana pirang-pirang permata al-mahrudot ta'al diasongkeun alaiha kana ner abersihkeun minal khobati tina kotor tuma yatba'u tuluy turut as-sofa'a kana bersih hate al-hasila anu hasil bihi ku ieu tuhriku turut naon musyahadatun pirang-pirang musyahadah ningali ati wa mukasafatun jeung pirang-pirang mukasafah terbuka ati wa iya jadi musyahadat mukasafat goyatu maqalibil muhibbina eta pameakanana pirang-pirang audu supri ku jalma nu mika cinta kabeh lillahi taala ka Gusti Allah taala wa nihayatu samratil qurbati jeung pameakanana buahna pirang-pirang gawe kadeus toate kuliah dengan tegasna dalam kurban